Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu Jumaah kaping 18 Februari tahun 2022. Dua dinten deui ka pisumpingeunana tamu di Panglaungan karyawan atau napi ais pangampih Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Manten anu dilulugan ku Pak Haji Maman, Ibu Iskarwati, Pak Uhang, bade sarumping ka Bumi Ageung, bade nguseup di antawisna. Iya, Pak Haji Maman tuh laukna para tusagikeun ya. Itu lauk subang. Saya pisan itu, betul serang lauk cirata gitu kan, lauk subang mah tinggal itu. Ini jadi pelaken ku Mang Suti teh, parantos ngalih domisili di Kabupaten Subang ke Kabupaten Tasikmalaya, diantos kasumpinganana Pak Usep, Pak Hendra, anu belasan tahun kapangker sering sasarangan nyate di Jalan Ambon teh. Sebenarnya tara lireun nyate di dinya mah. Pamit tepang sareng si Ecena ya. Sok ngobrolkeun perkawis nyate di dinya teh. Tuh. Saya mah lauk bibitnya tuh 3 kiloan Pak Haji Maman tah. Aya 8 siki teh. Dinten mangga diaturanan dinten Minggu sarumping di Bumi Ageung, bade nguseup, bade ngobeng, bade nyanyi, mangga di aya room karaoke. Kayak bade paparahuan tuh di Balong Palihanap. Tuh. Dinten bingah pisan kasumpingan teh. Nu priyogi urang salamina ngantang silaturahmi margi aya paribasa ada goreng ku baso. Ieu mah mugi-mugi kenging ku Pak Usep ya. Tuh, itu lauk bibit 3 kiloan. Wah, ini mah sugema dina nyorang lagi. Tuh, itu soang ieu bade ngarampih. Tah, eta lauk bibit duka bakal nyanggut kana usup saha. Kedah ngadoa sing sae. Diantos dinten Minggu kaping 20 Februari tahun 2022 di Padepokan Seni Bumi Ageung kadung kagungan waktos wengina antara pimpinan urang teras nongton wayang lalakona Dewa Murka di Pusat Budaya Pekan Ageung. Aturan wilujeng sumping, wilujeng lenggah kasadayana. Tinangtos kasumpingan Bapak sinareng Ibu aya patempatan, aya maksad sinareng tujuan. Kumaha kitu dihaturanan ka wawakil
di rombongan kamu maduikeun diantara anda. Mangga ka bapak atau ka ibu anu bade dan wakil dihaturanan ka bapak. Asa bade nikah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Haji Pakaian anu ngageuleuh bumi ageng anu usia oke kali isi mana beta tidak akan jatuh isi. Oke, para inohom anu ngiring hadir di Pawongkong Bundakeun anu usia kedua tapi perencanaan sadaya mantan tetapi pensiunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat anu berakhir tahun 2007. Nyebar di hari pertama aya anu masih di provinsi tapi kurang tunggu nama Jalan Banda itu biasa di Pungkiri karena sama waktu di Jalan Banda 28 Jarum partner anggota biasa dipisah waktu cerita Pak Haji Taufik sok miring kantor di Jalan Banda itu di Jalan Banda oke sok miring kantor kadinya kesimpan nah saling satu kirim kantor ambil momen sering li tadi jadi agar-agar waktu cerita masih nggak cantik agar apalagi emut ayo lu karena belum kasih pribadi kita haji isi dan ayo nama bangku wajib musuh di belakangnya nomor gina ayat beranya umpama saat kosna apel teh apel anjeuna lebat karuangan anjeuna urang mah dewa bukan ada harus pengarahan jenazah. Orang kamari meuli jujur. Karena terus itu pantai nama bapak wah. Seur di anjeuna tori-tori tuh. Harus tori hukuman aja di tempat. Tori. Pasti dia ke alam kita. Ku teori anjeuna tupan anu nyambut nama saya anjeuna pakai tadi. Di antawisna eta panjangkeun anu mahneutkeun antawis keluarga Haji Taufik anu aya di ngageuleuh di Pager Ageng atau di Ageng sareng keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat anu ayeuna tos pensiun. Kenapa? Ternyata di pegawai negeri mah urang Mikna. kan ada keluargaan sareng Pak Haji Taufik mah di ayeuna manja malihan anjeunna tos 3 kali ngulem nu kahiji gagal gara-gara Covid anu kadua gagal gara-gara Covid ayeuna Covidnya beuki seueur saurna teh naon eta teh Omikron tapi kumargi tos teu sabar hoyong ngariung ayeuna teh Omikron urang-urang ieu. Aya teori ieu mah kanggo bakal pagitan para sadaya negara tos kuninga. Omikron naon babari pisan nyebar. Tapi babari cager. Babari nyebar tapi babari cager. Urang mah pagitan cagerna we nyebarna mah kumaha lah. Ya kan Pak Haji pagitan di Bados, Sadayana di keluarga besar Panglawungan di pensiunan Dinas P dan K Provinsi Jawa Barat
sejak sumping ka Pak Haji teh wawantunana naon mau kita wantun panti parsanten Pak Haji oge kekeluargana masih banyak ibadah ngobrol di atas tadi juga sakit kabeueun keneh teh payung keneh malihan mah ayeuna mah teu patos isin duka Pak Hajina duka urangna nah teu payun mau upami ka dieu pasti Pak Haji teh bakal kengi rezeki gitu kan ya mandi gaduh padang-padang upami ayeuna urang ka dieu ngariweukeun apunten Pak Haji mumargi keluargana sae daripada sabarakan kate pengen wantu dari tujuan simkuring sakulawargi sumping hadiu teh tadi dunia tentu pembawa acara ayam maksudna bade ngariweuh Pak Haji tawis lumanggengna kekeluargaan juga rupina mah seueur pisan Pak Haji bagi diomengkeun di wayat ieu tapi pun kan anu apa itu Pak Haji kan ini upami hadieu teh nyarekan budak kun margi ayeuna teh nyambut wae budakna mane ngagorengin opana bagai teuing anu kadua saha cenah lamun uih teh tara ngoal lauk naon sabotna lamun kita teh ngoal lauk yang makan teh atau beun cenah kalah murah pantau seueur bisa anu seriuskeun naon anu pernah terjadi di rupina metra pagi nu biasa dikeduikeun hapunten kasihin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyadageun siapunten wilayah simkuring gaduh panterangan dinten Minggu ulah pidato bari nangtung. Janten kada moal bari tarik. Iya Ibu Cucu jajan 20 tahun orang tetepang teh kalah kameber nu karau tu simkuring mah kumargi asina cocok simkuring meber pun bojo meber gitu kan bingah bidaro geus wargi-wargi ti Panglawungan tiasa sumping terus 3 kali ngabolaikeun upami ka 4 kali mah kaing payung dia payung gitu margi ari silaturahmi mah nurut buat kana bunga haji gitu upami bunga haji kan nasib sareng nisab upami silaturahmi mah sehat sareng pareng aya sehat teu pareng ceus pauhang aya nu parang namun teu sehat gitu kan atau mungkin ka Bumi Ageng nganggo infus gitu kan kedah alhamdulillah nu ngariung ayeuna panginten sehat simkuring dacan rame di parios di lab negatif berbojo mah positif kahoyong mah gaduh budak deui ngan tos depan terus gitu jajan kami simkuring nabeh maneh panggil dak bilih disangki somong agur ria gitu mung ieu teh dapat niatan ngadegeun geger Sunten ge ti payun teh nu diramean geger Sunten teh hiji pasir di daerah Rancah aya di kieuna eta teh eta tempat dipeuseuna Ciung Wanara janten lalaki janten orok nu kepenak kaki bolangan terang teh dididik janten lalaki di geger Sunten geger teh bukit pasir Sunten suntian suci janten tinggawitan ngadeg ge geger Sunten mau sisikeun maneh sebagai ujung tomak sareng ujung tomok bahwa dina kegiatan kebudayaan khususnya bahasa Sunda gitu kompurna sareng Persib wah Persib mah sareng Pasya sareng Purbajo teh Persib ratusan juta ya abdi hoyong kongkorong hese cenah Purbajo ayeuna mah tos geren ngurus bola teh gitu kan margi Persibna teu pikareuseun tos seueur naon seueur pamain-pamain di luar akhirna
pembinaan teh tos diculjeunkeun. Tapi anu nuju konsentrasi di Padepokan Bumi Ageng. Bumi Ageng teh nu masih namanya teh Pak Wahyu nuju nguseup di dieu. Pak Wahyu bisana geus pik ngaranna Bumi Ageng mah cenah sebab di Panjalu ya Bumi Alit nya mah enggak gitu. Mali sulukna moto suluk teh seni alami di alam bersemi Pak Wahyu udah ngadamel teh gitu kan. Jadi ngawitan ngadamel rompok teras sok dianggo kegiatan pelatihan akhirnya jantan Wisma sareng Padepokan Seni. Alhamdulillah Cacan Rami Pak Gubernur sumping ka Bumi Ageng ngaresmikeun itu katingali ka dinding. Takarasan di anjing teh 27 Februari eta dintenan pangeling-eling basa Indung sadunya eta. Jantan UNESCO katos ngayakeun panalungtikan tahun 2000 ka 2003 horeng di dunya teh dina saminggu sakali ya basa Indung anu paeh nu tumpur. Basa Indung teh benten sareng basa daerah. Bahasa Indung mah bahasa anu ngawitan diulangkeun diajarkeun ka murang kali. Aya wae mungkin orang Pagar Ageng anu bahasa Indungna bahasa Inggris tiasa, bahasa Jawa tiasa gitu. Malaysia kasih beuring anu ngadoni, nah cenah potopik ahli bahasa Sunda ari ngobrol sareng tuang putuh ku bahasa Indonesia, nya pasti. Mari tina 5 minat sim guring, 2 Jawa hiji Padang. Jadi pun hiju anu di Payakumbuh, nya ku bahasa Indonesia ngobrol teh. Jantan perkawinan silang teh numpurkeun bahasa Indung. Bawi pami bapak ibu kagungan geureha atau bicara oge ka urang puntas gentos we. Tah anjing teh puncakna mieling pae bahasa Indung dia di pusat budaya Pagar Ageng. Teu seueur anu emut kana bahasa Indung teh. Asing kuring mah da pamiangan tina bahasa Sunda aya kewajiban kamari mangkukna workshop biantara. Teu aya kecap bahasa Sunda pandi workshop pada aya workshop mah bari praktek gitu kan disebut latihan da. Teu urang anggo we lah. Workshop bahasa Sunda maunya ayeuna naon maunya telepon keupul handphone we lanjut ulah stakeng teuing kana pangaruh bahasa deungeun anggo we. Pergi karo urang nyiptakeun bahasa Sunda teh kanggo guleman sadiri teh sanes kanggo ngebedah pailmuan. Kamari workshop kaulinan barudak. Ada wayangan, pepet jengkol sanes kanten gitu. Tangke wengi wayang golek. Tanjingna pagelaran Doraemon sareng ngidangkeun juara-juara festival tunas bahasa ibu di Kabupaten Tasik aya 7 juara teh. Rupina eta disanggemkeun oge ana sim geuring nuju ngayakeun pasanggiri nganggit lagu murang kali kanggo PAUD gitu kan. Jadi tos waktosna lah urang memeres laguan ulah ngacapruk. Supaya lagu pada orang diajarnya rasa guligah rapot alus angkan manya rapot alus angkan na guligah da guligah mah galau bahasa Sunda kenapa gumbira eta teh kan jantan dina laguan Sunda ge seueur lepat teh aya lagu dadali manting ti peuting saur saha dadali sok manting dadali mah manuk alit nu manting mah anjing menak boroan manting gitu kan. Aya lagu Darso kerupuk udang buatan Bandung. Di mana di Bandung ya pabrik kerupuk udang? Dari Cirebon gitu kan. Seueur pae teh lagu-lagu nu lepat teh. Nu urang diulangkeun ka urang kali ka PAUD balik kamari PAUD, guru-guru PAUD gitu kan. Sanes Sunda wae kan sepertos cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Ibu kasur da pemi urang bade melak jagung mah teu kedah jero da diasek. Pemi ibu bade kada mah sumur na kada jero. Janten. Seolah anu naon anu lepat gitu kan. Tik bunyi hujan di atas genting. Dina genteng Pak, hujanannya airnya turun tidak terkira cobalah tengok dah dan ranting pohon dan kebun basah semua. Cina dina genteng hujan anu basah kebon. Da kedah pukul lah kada mah urang masihan lagu-lagu nutup paralu ka barangkali teh. Mari dina lagu mah lepat merenakeun sakecap.
bahaya. Kata saya di lagu bahasa Indonesia kedahanan dan ya ku atau pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, berarti kan pisahan. Atau bapak di Ciamis, hidungnya di Garut, ya sejatan gitu, kedahanan dannya. Nah, jadi orang sudah dungakeun mugia orang salawasna sehat. Terasa ada kegiatan aya manfaatna insyaallah pemimpaniatan orang jadi tumpangan ku niat-niat nu awon Gusti Allah oge bakal ngalancarkeun. Pagitan ngahaja ku sim guring ditambi di Saung Batu wirehing teh jantan laboratorium jantan pemisi siswa-siswa nu sarumbing ka dieu teh ngaja dibantu dicanaka dieu ditingalikeun itu aya lasun jadi itu eta kanggo nemongkeun dina naskah Galunggung aya kekecapan kieu jantan jalma nu ngagadekeun tanah karuhun darajatna leuwih hina tibatan kulitas sun di jariat itulah sunna aya di dieu aya kuya di itu aya monyet jantan aya tangkal honje eta kamu nerangkeun kamurang kali dina pantun Meding Aldi Kusuma Padmawati sareng Gambir Wangi perebut honje tah ieu honjena kulengser teh masing-masing utus lengser ayeuna buat diombongan aya bencongan capruk eta da lengser mah menteri penerangan teu aya menteri lengser di kongkorong terus gituan tah aya lengser mah gagah eta kaseuneun nu ngacapruk teh gitu mangga diaturanan itu laukna beuteuh di palong bali ditu gampil Pak gampil tekenging bedahkeun lah. Bade di dieu mangga gitu bade paparahuan gusepna mangga gitu. Ibu-ibu pilih bade nyanyi sing song gitu nya. Aya ruang karaoke bali ditu. Bali bade fitness mangga aya ruangan fitness mung fitness teh tekenging ku agama. Margi fitness lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi aya fitness lah gitu kan. Eta Pak Haji Maman, mangga bagi Ujang Sumping. Ke tabu 12 sabada urang depan di sayeugekeun ku Pun Bojo aya Pais Lubang aya naon deui nya aya belut kita katedaan ti lemur we. Dagang sapunten pilih kekecapan sim geuring aya pasaliatina kanyataan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan diri